Mana limas ieu teh? Omelan tua nih mah. Geus mata orang rek kuliah macul anu si Idoy. Bisa idoi di wae. Mangus mana gak cicing ah? Kan rek kayak masia blon rek kuli ka itu ka naon ka sawalura. Terus tuh ngantor ayeuna. Terus saya ngantor aing mau dicari kantor ka mana tuh hidang. Seri kantor lain. Ah lila buru tuh geus barang mantek yang didadak ka lurah kitu. Majid. Majid. Oh meureun tuan. Ka mana? Mana limas ieu teh? Janji isuk wayah kieu can datang. Boa tidung struk sugan. Omelan tua nih mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, Naon mak? Pada sering ngarangan kieu ah. Mau we ka dieu. Kolot-kolot jadi teh sok ngadereksakeun budak. Ah. duh. Iya atuh mamski sekedap. Katempo emang anak keur nyantuy kieu. Ampun. Ah. Siap. Gerak. Berhutang, berhitung. Seku. Selesai. Buka dia. Dia burun tuh. Masih mak. Emang teu katempo anak sepatu golek keur icing keur nyantai. Kadeng, bu. Asalnya poho. Oh, irung. Itu. Bawa. Kumaha ya? Kumaha mundur balik deui. Jung kira. Cabut, astagfirullah. Tek diuk ah. Mas, ayeuna jadwal urang ngulilingan imah. Arek nagihan iuran Agustus. Koprak. Aya tuan. Tadi aya tuan. Mantap. Mas, muni tengah jalan. Aya randa ampihan. Siap tuan. Saya dengan senang hati mengabdi pada dirimu. Oke, siap. Nanti kita sampaikan ke beliau-beliau. Oke tuan. Sekarang kita ayeuna ka belah mana? Ayeuna ka hiji ka si Majid. Ka dua ka tanggana Maida. Oh, Jeung salajengna siap? siap. Mantap. Mantap. Hayu OTW. Siap. Bu, mari Mama. mana ngerti ka maneh. Dengekeun ku maneh. Mana teh pangarti wae mama bos batur mana duit atuh. Jempeng heula. Kieu nya. Maneh teh kan geus gede neangan-neangan gawe kos batur ka ditu. Be sukses kos batur ka ditu. Muni ieu mah ulin jeung ulin. Ke akhir bari maneh teh hayang kawin. Can aya awena ge rek kawin jeung naon domba. Pan ayeuna can aya engke mah bakal aya. Akan maneh teh kayak meureunan mun hayang kawin kudu babawaan, coba duit teu boga. Coge bapak maneh
kun mana guru dago geus mere duit 1.000 Mah curhat lain. curhat dengekeun aing Geus kalau bisa. ngomong Udah teh. geus ngomong dengan teman-teman cenah teh ah. Geus orang dek kulit maju di si Idoy geus nungguan wae di ditu. Eta geus jeung saidoy di wae geus icing. Ini tuh mak, lamun mah teu percaya aja jeung urang nu macul mah nu mopokna. Heuh geus aing mah ku emak didoakeun. Macul abeh aya hasilna. Amin. Tapi kade ulah kabawa sakabak-kabak. Wah, moal ieu da kuliah dengekeun. Ai hirup mah kudu pangarti. Geus mama rek di dieu da sieun bisi ditagihan 17 Agustusan Pak RT Ukin. Geus maneh rek mangkat manjor. Turun mangkatnya. Heeh. Ale. Kuk. Sarap. Aing mah jabat teu moal cai. Haus kedeung ditangari deh. Janji kamari teh reka sawah palura, tah macu. Pangmopokeun majar teh ngan kitu kudu aya baturna. Ngajakan sahanya. Pirakona ngajakan sandu. Jabaning kamari ge aing dagdag ku indungna. Da itu ngajakan cangkeul kan sorangan teh mopok gagal meni kuat kos jalan kareta para ranjang. Da bonganan lagi kamari mah geus si ya mopok macul teh bener gagal batur bures ku aing. Tuh di daharan mun gagal ku aing ya teu bisa tuh ramahanana. Kira ku aing ngajakan sindunya geus tang harga. Aya di mana nya? Kok sepi lembur teh alapatan tanah kusir. Pos Atlantis. Kamarana jelema teh atuh. Dua kajaridah. Daripada aing bete di imah. Murah bukan hasil. Kayak menang belut. Kok aing nek dikawin silangkeun teh jeung Bisa. Geus indu aing daripada baturna aing modar dicecep di kotakan kitu nama. Gebugan teh urusanana. ngarayakeun 17 Agustus mah satahun sakali aing ulang tahun aing kuat anu ngarayakeun arega emang lagi aing ka babaturan teh anggere negara mah teu maju-maju aduh aing manya ku aing kudu didorong negara teh maju ngojek mang tahun-tahun aing beung hare hanteu manya aing kudu nurkeun si Ido yang si Endunya kuli macul gengsi aing teh aku aing kot ganteng kieu kita kuli macul meureun ngewa anjir terus geus anu gelo teh ya kok aing orang ngojek oge nya kendaya aing jadi berok ge lah ada dah Doi, kan mereka masih ya belum rek kuli ka itu ka naon ka sawalura. Terus tuh ngantor lain. Berarti sih ngantor aing manu kira ngantor ka mana tuh hidang. Bisa ngantor lain. Lila buru tuh geus barang mantik yang didag-dag palura gitu. Tuh parena geus. Nah itu buru apa? Bilang bisa. kemana Jin? Arek ngojek moal? Ngojek aing rek ngurek tuh, ngurekan. Saya nyaho teu liang urak anu alus. Liang urak anu alus. Liang urak nu alus teh. Oh, heueuh nyaho aing sawah palura. Nah itu tuh, itu alus. Loba liang teh teh. Liang naon sih? Buset, jajalani hiji teh teh. Boloon parasana naon jajal hiji. Geus manggeus ka ditu Pembijaan semua. Aing ngurek teh. Aing mau ngojek, ngojek terbutut. Kayak ngojek menang orang gede anjing. Punten. Agen ke sesuatu. Mas, woi. Kalewat, dia. Majid. Oh, meureun tuan. Ke mana? Tuh. Tuan, kayak main itu lagi, Wah.
Bahaya tuh. Ari engkau nyaho anu boga imah ieu henteu. Hah? Heeh. Nempon teu. Si Majid, aya tuna itu di sawah lurah keungurek. Wah, nuhun nya informasina. Oke, sama-sama. Apa dan? Informasi apa? Punten heula. Bieu teu nyaho sorangan. Iya, mah. Ayo ayo. Nyumput na iyo lila-lila meningis di tadi ngenog-ngenog di dia asugan aing lama Pak RT lama sebaliknya duh RTE dan kira aku sudah kudu disuguhan kopi sianida karunya gitu-gitu ge aparat desa tapi kumaha cepat teboga duit kumahanya carana apa pura-pura budeg suga abeh henteu eta kanyahoan teh burung Iya. Ini mah Maida. Mana dia? Ngoroan. Hah? Assalamualaikum Maida. Umureun ah. Mana? Oh, itu tuh.